Dina berang eta aya 4 urang rerencangan nyaeta Danu, Dina, Dita, jeung Didi anu geus satuju rek ngalerjakeun tugas kelompok balik sakola babarengan. Oke, orang ngerjakeun tugas sekolah di tempat biasa yuk. Ayo, tapi di mana? Di saung teh ya atau di komisi Danu? Di sawe ngeunahun bari deukeut urang ningali pamandangan. Ayo mun kitu mah kudu rek balik heula, rek dahar jeung getos acik heula. Nya sok kuring gerek dan bagi heula. Saenggeus maranehna barali ka imahna masing-masing jeung jam nu geus nunjukkeun jam 3:30, Dina, Dita, jeung Didi marangkat ka saung. Ngan ukur si Danu anu teu mangkat mah sabab manehna mah kalah sareti branaker jeung poho kana janjina. Tugas kelompok teh meuni lobanya. Lieur. Lain deui, ai ieu teh tugas ngarancang naskah Sunda. Enya, sabari urang mah teu ngarti deui kumaha cara nyieunna. Untung aya si Dina oge. Kuring ge rada teu ngarti. Terus salahkeun maraneh mah tinggali urang teu ngarti-ngarti acan. Jadi kumaha tuh deh? Jadi kieu urang-urang teh ditugaskeun nyieun naskah drama Sunda. Terutama di tentukeunna nyaeta jejerna. Pas kitu bakal berbet kanu struktur sanajana, siga lentong jeung lainna. Saenggeus eta Dina, Dita, jeung Didi tuluy ngerjakeun PR sampai ka ampir jam 4:30. Ya si Danu ka mana nya? Tos hampir jam 4:30 ieu manehna can datang keneh wae geuningan. Buah-buah manehna teh pohoeun lamun ayeuna bade ngerjakeun tugas sakola babarengan. Meureun, prasangka si Danu mah urang teh rek ngerjakeun PR di imah manehna. Atawa urang sampurkeun wae ka imahna yuk. Buah-buah manehna keur nungguan urang-urang. Meureun oge manehna aya urusan. Mun pohoeun mere nyaho ka urang-urang, urang buah-buahan lah sabari ngerjakeun tugas. Maranehna tiluan tuluy wae ngagawekeun PR babarengan bari ngadagoan kadatangan si Danu keneh. Kumaha Din, jejer naskahna rek naon? Kumaha jejerna budak lagi. Bebas we rupanya jangan caritana rek kumaha eta ngalieu. Saenggeus jam tangan si Dina nunjukkeun jam 5:30, ka tembong teu jauh aya budak lalaki lelumpatan sabari mamawa kantong sakola. Tuh kan bener si Danu para ka dieu. Tapi kunaon lompatan pas kitu. Jadi ujang kurik wae. Dia make acut saragam deui. Barudak keur naon maraneh isuk-isuk geus aya di saung. Apa teu sieun abu sakola kaberangan? Tidinya oge Dita, Dina, Didi, jeung Danu seserian mani ukeuy-ukeuyan. Ieu kan sore kayaknya karek-arek magrib Danu, mana karek udang sarenya. Matakna Danu urang kadang sok papatah kolote ulah sare burit-burit teh kos kitu. Tidinya oge beungeut si Danu beureum bakat ku era ka barudak nu araya di saung eta.